Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna rahmat. Amin. Sampurasun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kabayankan sangat namanya hampir sangat kayak kabayan terus maka posisi dari kabayan yang ada di Tengah Sunda dan utwi yang kabayan Sunda mana kita berpindah wilayah besok jadi kabayan terus mencerminkan kabayan asli dan di Sunda menjadi itu sekap Aku tadi panginten ngawaler perkawis bahasa leres pisan yang salah sawios puncak budaya teh bahasa. Mari perkawis ieu bahasa pribados kantos ya prihatin di tahun 88. Naon kumargi keponakan pribados anu aya di khususnya di wewengkon Jawa Barat, utamina di Bekasi, di Depok, di Tangerang, komo di Bekasi, komo deui anu di Jakarta, walaupun Jakarta teh Sunda kampah, tos teu tiasa bahasa Sunda. Lajeng pribados naros ka para tinohong di Pajajaran di Fakultas Filologi sareng Sejarah Sunda. Pribados sok diskusi sareng Dr. Unam, Dr. Eris, Profesor Nina Lubis. Leres pisan Pak, ku ayana globalisasi yen bahasa teh tiasa lebih. Bahasa Sunda buhun sareng bahasa Sunda ayeuna kosong. Komo ayeuna ku abad informasi pasti seueur robina. Tapi leres bahasa indukna teu kenging robi. Justru pribados kataji ku salah sawios hiji suku anu kecil di Monterado di Singkawang. Nyaeta kapungkur 400 tahun yang lalu aya sekelompok suku Cina, suku Ke dan suku Tiwacu. Kecil kelompoknya, desa kecamatan aja, dua desa. Tapi pun pribados sangat mengagumi, sangat terharu. Kunaon dugikeun kana ieu eta suku Ke dan suku Tiwacu walaupun tebih di negeri leluhurna masih tiasa bahasa Ke sareng bahasa Tiwacu. Dina perkawis namun mulai budaya khususnya bahasa panginten kurang kedah niru suku Ke, suku Tiwacu lumayan sih kawan. Lalu pisan yang mulok muatan lokal terus ayah di SD, di SMP, tapi nama henteu serius. Sareng teu aya teu gayu guru anu leres-leres ya panginten masaki punten ku ayana kitu pun anak di Kalimantan Barat pribados kumargi abdi isin pun anak diorok beuikeun ka SD kelas 4 diajarkeun bahasa Sunda. Alhamdulillah begitu ngali ka Bandung justru pun anak sendiri naros ka pribados kumargi sok diajarkeun bahasa Sunda naros teh naon abah nah habis sok disurat abah makanya nyarbat abah ari kehen teh naon lantaran lelencangan anak kehen ari bebel teh naon di Bandung tos kalawasan dan alhamdulillah pun anak anu diagengkeun di Pontianak begitu lebat kelas 4 SD bahasa Sundana pang ageungna nilaina 8. Kukituna panginten ieu diajarkeun itu pecut ka urang. Yang putra-putra urang oke
sok didik ku bahasa Sunda anu balas. Mali abi punten di Bogor iba menuju abi Kapolda di Bogor. Awak apa ku bahasa Sunda. Begitu ngawak Pak nerangkeun Bogor itu Pemda. Begitu terakhir itu ayam maju. Mohon izin Bapak agar diulangi lagi. Kenapa? Yang Bapak sampaikan kami tidak mengerti. Bogor Pemda waktos abi janten Kapolri kuliah. Iya Bogor janten leres. Ayeuna perkawis unak puluh bahasa kedah janten perhatosan kurang sadayana abi sami abi satu bisa. Bujeng-bujeng anak puluh bahasa. Ayeuna mah tiasa bahasa Sunda we tos alhamdulillah. Bujeng-bujeng anak puluh. Tuang Putra, Tuang Rama, Ana, Incu, tos pabaribut, tos tikoselan gitu kan. Kita harus bisa perkawis budaya ekonomi manginten Indonesia teh alhamdulillah disebut budaya mileto. Walaupun Indonesia di bawah, tetapi ternyata Indonesia ini salah salios negara anu kapoyakeun ku resesi kunaon lantaran di Sunda mah ayeuna pare wae tiasa dimasak janten sagala upami digoreng janten lakinan tiasa janten liwet tiasa janten leupeut tiasa janten kupat tiasa janten buras yang tidak pare wae. Dan aneh walaupun resesi tapi masyarakat Indonesia pun masih bisa barang dahar. Dawuh dagingnya masih aya lalap sampul, masih aya lalap bui, sareng sayamina. Nah iya orang bule sendiri bingung ku budaya ekonomi khususnya orang Indonesia. Disebutnya juga budaya miracle karena kalau dilihat di kapungkur gaji, nah apa terakhir, tapi di general gaji sama kan 6 juta, 6 juta, jangan bayar listrik, sarang cair aja prosesnya, tapi kurang lebih hidup. Nah iya, sok aina pegawai negeri, sama sok aina, anu jantan karyawan sama lagi 700.000. Paling ageng saya udah setengah, tapi hari rumah. Nah iya panginten orang Indonesia gaduh hiji menta yang disebut serpai anu terbiasa diterangkan. Iya salah salios keunggulan budaya ekonomi orang di budaya barat. Kalau budaya barat kan sistemnya matematis, tapi di orang terbiasa matematis. Banyak jalan menuju Roma. Henteu aya sangun ge tiasa sampul, tiasa bui, tiasa naon wae. Ini yang menyebabkan budaya ekonomi tiasa bertahan. Dan itu di baris. Terus.